Aing teh nyangka si Cimong jeung si Riri jadian. Tega-tegana si Riri teu ngartikeun perasaan aing, padahal aing bogoh ka si Cimong. Kunaon nya aing bisa bogoh jasa ka si Cimong? Ringsa keur naon? Henteu aing teh kunaon? Sok kunaon ling dong galak bae. Kan sia nyaho meureun masalah aing si Riri. Aing sampai ayeuna teh nyangka nih si Riri bisa jadian jeung si Cimong. Padahal manehna nyahoeun mun aing bogoh ka si Cimong. Kok bisa-bisana sih manehna teu ngartikeun perasaan aing. Aing ge teh nyangka ling pas ngeureuh si Cimong nembak si Riri. Anu leuwih teh nyangka mah kunaon si Riri nerima si Cimong. Padahal manehna nyahoeun mun sia bogoh ka si Cimong. Eta sage nyaho kan? Saya ngopi saya. Lain, eta bener. Si Riri jadian si Cimong. Oh bener. Yang kita nyangka eta sigana dipelet ke si Riri ku si Cimong. Oh, aing itu percaya. Atuh si Cimong menangkan si Riri. Beruntung, ai si Riri menangkan si Cimong mah buntung. Oh, Dian. Dian, ke Dian. Dan gedean. Naon sih? Naon sih? Jadi ka mana ya? Ka hareup aing. Yuk. Ngopi lah. Ngopi lah tah. Naon ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, A? Atuh ulin yang. Emang teu karesel di mah bae. Ayo urang ulin ka warung ngabaso. Heuh si karesel. Emangna boga duit, A? Tenang beang, masalah duit mah. Pokona mah paye urang jajan be. Asik, bener ya, Nya? Udah. Ayo Messi. atuh gandeng ya. Ngopi kan? Ngopi. Yang saya percaya tuh. Cibang jeung si Riri bobogohan murni. Aing kita percaya lah dikirinya nama. Aing meta moal murni cenah. Oh. Pasti lagi dipelet ke si Cimong. Mal mungkin si daekeun. Bisa jadi teh saya kadinya. Ya aing ge kumanya. Moal mungkin ongkoh eta. Eta. Tuh yang acong baso yang. Nah, ayo. Oh, percaya. Itu si Cimong tuh. Mana? Di sini. Oh, itu Sekarang bakso. Oh, eta budak. Mang bakso 2 mang. Dibungkus di mangkok. Di mangkok we. Campur tak? Campur mang. Siap. Tah, modelna kos kieu saya. Si Riri dibikin naon si Cimong. Cara ngabaso tak kos kieu. Tah, eta aing kita percaya pasti nak ge tadi ngajajanin naon bae diasupan si Cimong. Bisa jadi kos gitu sih. Yang ngabaso itu betu yang tuh. Isna sih isin. Ajeng orang bangalekan budak jomblo. Iya, maksud saya. Nun Mang ya. Siap. Ceng kan bayar, main numpang bayar ya. Mang, poho Mang. Nun Mang ya. Siap. Lah, si Cimong ke dieu. Tadi sih. Tak aing ngabaso di dieu nya. Iya. Yang di bayar kamu sini. Tuh. Manas urang pak kumaha eta? Ngabaso di dieu gitu. Nyaho, ngomong sudah dia. Sana mau manas urang kita mainna. Oh, ngeunah kan aya boga-boga mah. Ngabaso ge anu ngabaturan banlin. Atuh ka ajingnya ngareng bobogohan. Bal Agus ya mong karnakan baso ge ampun aing mah hi. Oh, eta budak. Riri, dipelet gitu si Cimong. Saya set leungeus amat. Karena teu percaya aing mah ka eta budak. Bungkusan yang geus mah percaya tak? Sembarangan atas yang ngomong. Anti pelet-peletan aing mah. Hese si jomblo mah sirik bae nu keur bobogohan mah. Geus sih biakeun we basona. Oh. Tadi ge naon di bejaan lah baso di dieu. Aing mah lain sirik mau kasih ya. Tada aneh be. Si Riri daekeun kasih ya. Oh iya, si Riri geulis, si hidungnya leteng deui. Para saya nih stok mall bae. Apa emang bener liat deh kenyataan kok situ. Geus lah ayo pindah lah di dieu ngabasona. Oh, di mah loba jomblo, sirik bae. Geus lah ayo. Ya itu sia. Ri, lamun bisa mah isuk-isuk sering banget supaya rada melek matana. Besi minus matana make kacamata ri supaya kadeuleu kabogohna kos kumaha. Kayak dah geus dah sia. Woi, urang ka warsan yuk. Beli naon ka di warsan yuk. Ayo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geringan. Anu Anjang dong nama itu. Ih, oh ya itu anu Anjang. Bener. Wah, parah ieu mah nambah deui saingan urangnya aduh. Teki baik urangnya. Orang cegat baiknya. Atuh ayo. Siap. Abe mena ulang jangan-jangan di sini mah. Oh, bener. Bener kan? Ayo. Mama Fajar tasaha, cari pilih. Ling, bapak aya perlu ya. Aya amanah ki kasa. Tadi bapak keluar, tapi ngomongna mau kebel. Tangguhan deh heula sakedeung. Kebal mana? Ling, Kita ngomong sih ya. heula eta mang aing adikna lurah. Yan, eta pasti teh laut dieu. Seurang nangguan bae kebel-kebel ti dieu. Nyaho, bising manehna liat kulon doang. Oh, aing mah. Pasti, mainnya mau mantak, lot sisi sawang mah mau bisaeun. Pas lot dia, kita mau kurang gedeng. Duh, Ling, kebal lah. Kebijakan deh ka bapak tidak ka imah palurah. Soalnya orang aya perlu deui teu bisa kebal. Monggas, ke dibajaan ke bapak. Kalau geus urang balik heula. Assalamualaikum. Salam. Tuh, dari mana tuh? Datang. Mana? Tuh. Wih, oh bener. Nah, Aran. Aya naon ieu, Mang? aya naon, semang saja naon mulian singling. Turun. Nah, Emang kunaon mun aing kanu seliling? enggak turun. Sina nonan nganjangan singling. Setu nyawa sia singling gebetan aing. Naon sih sering boga sia? Geus ieu urusan ieu kan sorang kedeng ye. Mang, aya kunaon kigituan? Tangkel yang vaksin. Kumaha aing udah kuling kae masih lingling ge. Ya aing geus gede. Naon ngelarang-larang? Wah ya. Ibu udah jangan. Sikat. Ayo. Aduh. Ya. Mau nonton sih temen? Ya, ho yo mau sih. Mau sih? Sikat. Ayo. Halo? Ieu urang digebukan di Janglapa. Aduh. Saya nelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum teh. Yo orang lurah. Pak Lurah. Lain ieu nomorna beda deui sih, Pak. Jadi orang teu apal ya. Hapunten Pak ya. Adi orang nelpon dia ke orang. Cenah digebugan keluarga dinya. Oh, adik Bapak anu gebugan. Oh, di lembur saya, Pak. Adik gebugana. Jangankeun tah jelema anu ngagebugan. Waduh, saya keur di rumah ya, Pak. Kayak coba orang nangan informasi heula ka budak coba kayak orang kaharepnya Pak nya. Wayahna. Mohon, Pak. Urang bisi kunaon doang. Ayo, waalaikumsalam. Aduh. Sahainya nu gebugan adina lurah. Aduh, ku aya bae deui mah budak. Kudu keluar dulu ya mengecek. Bu, pantona tutupan heula. Bapak rek kaluar heula sakedeung. Ku aya bae di teko RT nyantai. Aya bae di budak lah. Cek gedeng yang itu saya ini digebugan tuh yang. Iya, bisa kena karunya. Teh, itu teh yang digebugan tuh teh. Woi, mana? Tuh baik itu saya tuh nya. Wah, itu jangan-jangan ada lurah ya, Mong. Ayo cepat angkeun bete. Anak saya sih yo. Kebukan baik. Anak adina lurah sih yo. Lurah. Si main kebukan baik sih ya. Iya sih, kita nggak kebukan. Lah si dasen ditahan. Ih, ngakeun aing. Woi, parah sih ya. Main tinggalkeun bae. Aduh. Waduh.